Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qawluhu as-sabru. Wa qaluhu sareng ari dawuhan sareng ari dawuhan ba'duhum as-sabru lafad as-sabru wa huwa jeung ari ngaran sabar teh eta habsun nafsi nahan nafsu alal masaki nandangan pirang-pirang masakat kapayahan karipuh wa anil jazai jeung nyaeta tina ngarasula. Qala farantos ngadawu saha al-Alqamiyu Syekh Al-Qami radhiyallahu an ngadawuhna as-sabru kana lafad as-sabru artina ari sabar eta habsun nafsi nahan nafsu ala karihin nandangan anu teu pikahayang nandangan anu dipika ngewa tatahammaluhu anu nanggung eta nafsu kana eta karih wa an ladidin jeung nyaeta nahan nafsu tina kangeunahan tufarikuhu anu pisah eta ladid nyaeta ka itu si jalma masih keneh nyaritakeun nyaeta dawuhan sapalihna ulama ngeunaan kalimat la ilaha illallah anu 12 huruf maka eta teh jadi tanda jadi simbol bahwa misti sanyanyana jalma anu ngucapkeun la ilaha illallah teh boga kewajiban 12 kafarduan anu genep nyata anu zahir anu nemrak anu tembong anu genep anu batin anu jero anu teu katembong anu zahir nyata hiji anu ngucapkeun la ilaha illallah mah kudu daek susuci kudu daek wudu kudu daek adus kudu daek bebersih tina najis kadua kudu daek salat fardu katilu nyaeta kudu daek zakat mun aya pijakateunana boga pijakateunana kaopat tamun datang bulan Ramadan kudu daek puasa lamun boga ongkosna lamun geus mampu kudu daek ibadah haji lamun diparentah jihad kudu ulah sieun ulah ngecing kudu siap jihad anu batin anu jero nyaeta hiji ati teh kudu tawakal ka Gusti Allah geus diterangkeun tawakal kadua nyaeta kewajiban anu bangsa ati mah kudu sumerah diri sapenuhna ka Allah dina sakabeh urusan urang
nu katiluna nu dek dicaritakeun di dieu nyaeta wajib jalma iman we hartina mah gitu. Jalma anu geus nyaeta ngucapkeun la ilaha illallah anu ngaku ikrar teu aya di pangeran anu kudu diibadahan anu kudu digugu parentahanana oge nyaeta kudu dijauhan laranganana teu nyaeta kudu sabar ieu pagawean ati lamun ngomongkeunana panggampangna ngamalkeunana panghesena lamun pagawean dohir mah nyaeta hese mikirna tapi gampang ayeuna migawena sok rasok ayeuna nu sakudu ai wuduna biasa-biasa akur tapi coba palbah ngaji ti paparekat tapi kaya teh kerung-kerungnya tarang teh gitu tapi da wuduna mah kitu keneh nya hese ayeuna ngajieuna tapi perakna mah babar ya teh hese teh naon ya tapi ari ieu mah urusan hate mah ngomongna anu babari nerangkeunana perakna hese teh perakna hesena gitu urusan kewajiban hate mah gara ieu nya sabar babar ya ti urang ngomong ka batur mah gitu babar sing sabar ya orang sabar dikasih Tuhan gitu gitu bahasana teh orang sabar beserta Allah innallaha ma'as sabirin babari ngomong majang gitu cing geus sakumaha kasabaran teh rok deui tanpa papanggih jeung naon jeung pika keheuleuan pika pusingan mah mana sabar teh nah mata kaya namun teu saeutik sabenerna mah lamun jelema amek-amekan jelema pararusing lain wajib sabar teh gitu. Lamun kontrol mah kenat aya heueuh ketang pan kudu sabarnya gitu. Apaan kudu sabar tapi nafsu mah teu kitu sabar-sabar tujuh mulut gitu. Sabar gaya batas lah teh gitu pek rasakeun ku urang babari ngadengkeun mangeunah ieu teh ngomong ngeunah ngadengkeun ngeunah cik cobaan karek diuji ku pamajikan ge karasa ku sararea sok ayeuna mun teh mah diuji ku pamajikan pamajikan ayeuna loba barang pentah teu kaof ayeuna mun tama kurang setelat saeutik teu kaof ayeuna teu kaladang pamentana teu monyan wajib kumaha urang nah abong awewe teu ngarasakeun bebeakan teh nya aya perungna mah matak ayeuna mun teh dina rumah tangga mas jeprut mas bos ayeuna segah mas bos ayeuna mun teh mah nya teh ayeuna lalakina ayeuna mun teh kuat uji gitu nah dalam ayeuna mun teh sabar mah da awewe sakumaha ayeuna mun teh goreng adat disabaran ayeuna ku salakina sakumaha goreng adat disabaran ku kapungkur mah ieu pun biang pan ayeuna mun teu masahor eta nantinya rada sohor gitulah sabarna teh kumaha ieu aya semua sabar teh jadi teu akur jeung ayeuna mun teh istri nu sanes pan istri nu sanes mah nyata ayeuna mun teh kohoyong gitu laksana anggoan sarare teu ayeuna mun teh perhiasan jasa renjem gitu tak gitu iPhone biang eta mah teu jadi masalah ngan ieu ayeuna mun teh jigah gitu uji cobana jadi jigah ayeuna mun teh bopa sok ngahanakeun sok pika keheuleuan gitu sok pika keheuleuan kumaha pika keheuleuan teh di pesanan itu sok lain gitu jigah ngahanakeun artinya kita ayeuna mun teh ada awewe masing ayeuna teu pamajikan ajeng-tajengna tong ulah dikira gitu bapak pamajikan ajengan mah moal ulah dikira gitu dah ngan kieu
ngan cenah ari apa dengan hiji cenah manu eta naon apa mah masing di nyong kumah oge cadu nemal eleh awewe dikitukeun da meureun atuh da aya namun tawanya teu lalaki ai maneh aya da aing ge lalaki boga harga diri ta eta sok ngaji sabar mah aya nemu ngaji sabar kone antep kone ada mal bohak kayak capeun sorangan setengah jam ge peurah ayo urang sok saruana deui kitu nya pogo atuh aya namun teh naon lain aya namun teh mah lain solusi di lawanan mah teh da lain solusi gitu yang aing ke aing pusing ieu salaki ayeuna dicarekan teh ada pusing sorangan deh kumaha tuh da dicarekan aja jampe mah nya beda jeung ngalawan teu kabejaan awe mau sok dilawan ayeuna ku sungut kabejaan ulah sok dilawan ku sungut sabab eleh dilawan ku biwir mah urang hiji atuh manehna dua sok atuh hiji lawan gua atuh da hiji lawan dua mah nya eleh atuh dina manehna mah dua pan bibirna itu ayo urang ayeuna hiji ngan lalaki pan boga naon boga sirah eta lalaki mah boga sirahna dua ta eta gunakeun tah manya sirah dua aya namun itu mah bibir urang mah sirah dua tah gitu jadi lalaki kudu naon akal kudu aya namun teu mapake kudu akalna aya namun teu mapake sok aya namun teu diajar sabar ieu teh kade awe asulah sapameunangkeun awewe oge wajib sabar keur lalaki unggul ieu teh sabar teh lain keur ayeuna mun tama awewe keur lalaki keur ajengan keur santri malah ayeuna mun tama keur preman oge sarua wajib sabar ngaran jalma iman mah ngaran jalma nyata geus ngucapkeun la ilaha illallah mah kade keur ajengan mah pantes da urang mah lain ajengan atuh da beda deui kasabaran sarua wajib sabar mah nu geus ngucapkeun la ilaha illallah mah lain keur ajengan wungkul lain keur santri wungkul keur umum jalma anu iman lain keur lalaki wungkul nyata jeung awewe oge sok awe naon ayeuna mun tama anu paling mung tanyakeun aya anu paling mung kira-kira awe mah pang mung na tigana mah geus ayeuna populer pang nyanungkeun jadi ayeuna mun teh puncak awewe mah nyaeta katingali awewe anu menonjol kasabaranana anu paling geus di mana-mana geus lalaki ayeuna mun teh nyandung sabar geus puncak we awewe mah sabar awewe mah di dinya we memang ayeuna mun teh mah kurang ayeuna balanya mungkin ayeuna can jadi puncak awewe mah puncakna mah di dinya we di mana-mana ayeuna nu salaki ayeuna mun geus ngandung tuluy naon geus ayeuna mun teh kuat kokoh tah kakara sabab teangan anu pang di kampungna tapi lamun awewe hayang panjanungkeun mah henteu teu sabar di dinya henteu jadi puncak lamun awewe wi hos abdi mah kitu aca teu sabar cuman umumna anu paling riskan bi awewe nyata masalah embung pang nyalungkeun jadi lamun awewe ayeuna mun teu kuat teh tah puncak kasabaran di dinya ayana ulah ayeuna abdi mah da ngaos satara liren abdi mah cing sabarna oh abdi mah ayeuna mun teh tamat itu lain masalah ayeuna geus tamat ngaji itu tamat ngaji ieu tuluy getol ngaji ka ditu ngaji getol ka dieu tuluy kitab itu kitab ieu lain cing cobaan rasakeun sabarna di mana-mana ayeuna kekuatan sabarna ayeuna mun tamah hebat kakara katingali ilmu katingali iman teh di dinya bener ya ari kitu kan mah ayeuna mun teh ngaji dasar sarua pada abringan ka ditu ka dieu tah ayeuna mun teh kontrol kasabaranana aya sabar teh naon sabar teh nyaeta nahan nafsu dina nalika nandangan karipuh karipuh teh karipuh awak boh karipuh teh karipuh hate
boh karipuh teh karipuh tina sisi ekonomi dunia, boh karipuh teh karipuh tina sisi agama, karipuh teh aing ngaji ripuh ripuh merecek orang heuh masakat aya namun teu ngaji teh tak katingali dasar area ge lain aya namun teu resep dasar area ge dah hoream dasar area ge aya namun teu meripuh kitu naon ngan didinya ngagunakeun kasabaran, didinya ngagunakeun kasabaran geus dicaritakeun minang pan sabar teh aya 3 rupa. Hiji sabar teh nyaeta sabar dina ngalakonan taat parentahan gitu sabar teh. Kadua nyaeta sabar teh dina ngajauhan larangan paharaman gitu kudu sabar tah. Katiluna nyaeta sabar teh dina nalika menghadapi musibah ujian. Saur aya namun tamasafalih kaol anu panggede-gede na ganjaran sabar nyaeta dina ngajauhan paharaman, dina ngajauhan paharaman. Saur hiji kaol nyaeta panggede-gede na ganjaran sabar dina nalika menghadapi musibah gitu. Naon aya namun tepangna panggede-gede na ganjaran dina sabar-sabar ngajauhan paharaman kieu gerasok aya namun teu urang rasakeun nya. Lamun orang aya na titah salat nya berat gitu sarua aya berat ngan berat mana di titah salat jeung dilarang ngupat sok berat mana di titah salat fardu jeung dicarek ngupat eta teh larangan aya nu ngupat teh rasakeun ku urang da atil atuh atil jadi jarang lulus berarti beratna teh berat ngajauhan paharaman jeung ayeuna mun teu ngalakonan parentahan teh kitu sok ayeuna mun teu urang ayeuna mun teu sok berat mana dititah puasa gitu. Jeung urang ayeuna mun tama dicarek goreng sangka kabatur. Digah carek goreng sangka kabatur. Nah kitu nya. Eta teh berat keneh nyaeta dicarek goreng sangka, hayang goreng sangka. Berat mana dititah ieu namun tama ngaji jeung dicarek nyaeta hasud kabatur. Da berat eta teh. Da berat eta teh. Matak cenah ari sabar dina taat mah ningkatkeun kaimanan hiji jelema tina iman standar naik nyaeta kana 300 derajat. Kana 300 derajat teh. Tuluy aya namun tama sabar dina musibah. Menurut sabari kawal nyaeta sabar dina yang hareupan musibah heula 300. Sabar yang hareupan nyaeta menghadapi parentahan. Naik ke kana 100 gitu. Tina iman standar teh. Tina mukmin anu standar teh. Tuluy aya namun tama sabar dicarek ku pangeran ngajauhan parentahan pangeran naik dewe kana 800 derajat antara 300 genep 100 kana 800 eta aya namun tama jadi derajat na mukmin teh aya dina sabar derajat na mukmin teh katingali we ke naik na derajat na keimanan seseorang katingali we nyaeta dina sabar katingali na sabar
sabar lain ayeuna mun tama dina arti ayeuna ku urang geus dilelemu geus ayeuna mun teh ngupahan maneh. Sabar ayeuna mun teh nu dimaksud di dieu nyaeta sabar teh innamas sabru ingdas sadmatil ula. Jadi sabar mah nalika bentukan pertama, kejadian anu pertama, kejadian anu pertama. Teu aneh ayeuna mun teh mah ari geus sababaraha poe geus sabaraha minggu mah da atuh da leureuh da capek atuh. Urang mah ieu mah lain begitu dak kitu tah keuna ayeuna mun teh apakah musibah, apakah ayeuna mun teh parentahan, apakah larangan. Begitu dak di dinya aya sabar. Tah eta sabar anu orsinil di dinya. Sabar anu orsinil anu didawuhkeun ayeuna di dieu. Sabar dina nalika menghadapi karipu kacape boh dina urusan ngalakonan parentahan pangeran, boh dina menghadapi larangan pangeran, boh dina nalika menghadapi musibah, musibah itu tek-tek bengek ayeuna mun teu musibah teh nya. Tek-tek bengek ayeuna mun tama ayeuna mun tama musibah teh keur maju-maju usaha kejeret cenah tah kumaha biasana teh hampir ngedrop vakum ayeuna tah eta tah siap ayeuna mun teh basa ulah jadi engke ayeuna bakal ayeuna mun teh urang kapanggih di lapangan dina berbagai ayeuna mun teh arah dina berbagai ayeuna sisi itu ayeuna mun teh pika mungun ieu pika mungun itu pika mungun ieu pika mungun itu pika nyerieun ieu pika nyerieun sagala oge nya eta nu disebut sabar mah nahan nafsu nya eta tina ngarasula tina ngutruk tina murang mareng tina frustasi kita tah kita ayeuna mun teh mah babari ngomong ngadengekeun genah pek ayeuna mun teh mah pek ayeuna salaki yang hareupan ayeuna mun teh mah naon tina ayeuna mun teh mah pikakeheulun ti pamajikanana awewe pamajikan yang hareupan teu ceureughna ayeuna mun teh kalakuan salaki ngahanakeunana ayeuna mun teh masalaki gitu. Sabar mah lain dina genah atuh da kedeui ayeuna lain bab sabar aya dina genah mah kena dina bab syukur dihareup diterangkeun. Jadi sabar mah nyaeta dina pikategenaheun gitu. Lamun dina pikagenaheun lain sabar ngaranna ayeuna mun teh syukur pikategenaheun. Hiji tah kitu definisi sabar teh nahan nafsu karena ayeuna mun teh nafsu hayangna hampang-hampang ringan-ringan senang-senang ari ieu berat-berat ari ieu ayeuna naonan hoream ari ieu ayeuna mun teh pikateresepeun tahan ayeuna nafsu teh lain pagawean ai keur diajar mah keuna wayahna ti babarage geula bari burial benceli kitu nahan kamok kitu bari rehab juga keuna da diajar ngaranna oge lain kieu eta mah bisi boga penyakit darah tinggi ari teu dikedalkeun salah eta di mana eta dalilna eta ai boga kamok ayeuna kudu pudarkeun ayeuna mun teh mah eta sabab eta teh sok jadi penyakit eta teh lain eta di mana dalilna di mana dalil eta dalil saha eta ulah di pedang lamun eta lamun urang aya kamok sakit padahal keun ayeuna mun eta ti saha di mana dalilna eta gitu teh dalilna tong dipake dalil di mana eta justru pan wal qadiminal ghaid. Jadi justru orang-orang anu takwa anu dipuji ku Allah teh anu tukang nahan ketika aya kekeul kamok gitu ari ieu naon
ulah ayeuna dipegek lamun aya kamek tong dipake dalil ti mana eta dalil ti mana eta sok ayeuna mun teu kawa meuni sadenge-denge ulang dipegek ayeuna aya kamek sabangka sok jadi penyakit pudarkeun gitu eta ayeuna jadi ganjaran teh nahan kakeheul eta maneg ayeuna mun teu dina ati gitu. Saur saya Al-Qami radhiyallahu an mantanana na'rifan sabar teki as-sabru habsun nafsi. Sami habsun nafsi kene. Jadi sabar teh nahan nafsu ala karihin nandangan pika keheulun. Dina nalika ayeuna mun teu urang aya kakeheul tah eta si nafsu ditahan ning tuh. Akur tuh jeung tadi ente lain tadi mah kudu dipudarkeun cenah kudu dikedalkeun di mana-mana urang aya kagak akur jeung nu bieu teu ari ieu mah pan kudu ditahan lain teh akurnya tong dipake atau tong dipake di mana-mana urang aya kagul teh pudarkeun ngarah ayeuna bebas urang teu maneg dalil ayeuna ti mana dalil ti mana eta kudu ditahan karihin pika keheulun kudu naon kudu ditahan habsun nafsi ala di mana-mana orang jeung hareupan pika keheulun ieu si nafsu direndam ditahan dibendung eta bener eta ayeuna mun tatarif definisi anu bener tuh tatahammaluhu eta pikul lain dipudarkeun pikul ayeuna mun tama ku nafsu eta ulah ayeuna ulah dilajur tahan pikul tahan nahan ayeuna mun tapi kakeheulun nahan pika keheulun kaduanya eta sarmanteunana nama sabar teh nahan nafsu tina kanikmatan kagenah teu kaenakan anu lesot ti urang rasakeun ayeuna mun taduanana ieu ripuh ieu kana nafsu lamun orang keur maju keur mujur kitu tah keur jaya genah eta genah kana nafsuna genah ayeuna mun teh mah tiba-tiba ayeuna mun teh mah isuk ning geto aya nu kaharti sababna teh aya nu teu kaharti ngadak-ngadak bangkrut tiba-tiba genah teu hayangna kumaha aing ada ieu ngagenokna ieu engke bahasa teh ayeuna mun teu naon ka mana meuni tatuah teu dosa ayeuna mun teh pamajikan teh urang mareng kata torojol ayeuna mun teu jelema babaturan arek nganjang ayeuna mun teu naon ya teu boro-boro ayeuna nungan maneh aing teu uga juga hajangan maksud jor-jor ka dieu sagala tuh puguh-puguh gerasa kaya namun teman keur karareuheun keur aramak gitu keur karareuheun keur ayeuna mun teu aramak Masya Allah tingali ayeuna mun teh nya nu hilang kesabaran seperti itu urang ayeuna mun taladit ya keur ayeuna mun teh boga duit tuluy ayeuna mun teh eta duit teh aya nu maok atawa ayeuna aya ngeclok teu mayar kumaha tah keur ngaranna genok tah eta ayeuna ngagenok eta anu mana ayeuna mun teh ieu hayang ayeuna mudarkeun ieu kakeheul kahamek murang maring mah tuluy atina Gusti si eta kitu kieu teuing ayeuna mun teh nasib teh kieu teuing ayeuna mun teh mah hirup teh gitu apakah dicabut gitu lesat ayeuna keur ngeunah-ngeunah eta merlukeun kasabaran
Nah, apakah ya namun tamaya mulai dicabut kahayang telaksana gitu terus ada memang tadi oge keur teu boga nu teu boga mah hayang boga gitu anu geus boga nya tambung leungit ieu nu geus boga leungit ngagenok tah butuh kasabaran ieu nu can boga hayang boga butuh kasabaran gitu butuh kasabaran kahayang anu can laksana butuh kasabaran tuluy ya ieu namun tama ieu nu geus laksana ketika lepas gitu keur ngeunah-ngeunah genoh coba kayak ieu namun tamalah ari sukses nama nu kieu mah engke lah di lapangan gitu aya ayeuna mah ya seri gitu siap lah da aya sabar mah mun keur dicaritakeun mah sia cigah siap lah nandangan sagala oge keur ngomong kieu mah teu begitu peletuk teh mana sabar teh anger ruah rewi ai keur ngaji kieu mah surah seri jika siap atuh siap ayeuna mun teh kumaha-kumaha ge bletuk teh ayeuna gara ayeuna mun sama tong jauh-jauh ka balik ngaji we teh aya naon teh aya naon mun ayeuna mun teu keur boga hutang mungkin ayeuna nya capek nya tunuh torojo bari ka imah aya nu nagih tah gitu jadi ayeuna mun tamah nya tunuh nya ayeuna mun teu capek nya lapar tuluy ayeuna mun teu datang ka imah dibayangkeun ayeuna mun tamah aya dahareun pek teh geus didahar ku budak atawa ku pamajikan kumaha tah coba ayeuna mun teh pamajikan teh jamudah teh kumaha tah keke ayeuna mun sabar mah di dinya gitu dek dibuktikan malin ayeuna kayak ayeuna mun teh mantah gitu di lapangan kayak ayeuna di lapangan nu matak ayeuna mun teh mah teh penta ku urang ka pangeran suhunkeun ku urang ka pangeran Allahumma ij'alni saburon gitu Allahumma ij'alni saburon paparinkeun Gusti ka jisim abdi kasabaran anu banget sehingga abdi teh nyaeta hoyong janten ahli sabar atau bahasana sobron jamilan sabar anu sempurna gitu lain sasabaran sabarnya aneh gitu lah diusahakeun diikhtiaran tuh ke orangnya tuluy ayeuna mun tegas kitu disuhunkeun ka pangeran disuhunkeun ka pangeran anu ayeuna mun tama kagungan sabar kagungan sakur teh pangeran anu ayeuna mun teh saburon teh pangeran anu sakur teh anu syakiron alim teh Allahu akbar tanya gitu jadi saya tiga ya namun tama dalayan masalah apal jeung teu apal nah ieu mah geus apal sararea ge kewajiban sabar kudu sabar mah sararea oge kan ieu mah nyaeta dilatih latihan ayeuna bisa sabarna atau henteu gitu tah mampu sabar teh atau ayeuna mun teu henteu kitu gitu lah kayak ayeuna mun ulah kieu sok Gusti lah abdi bade uji coba ieu sabarnya kadiekeun ka abdi entong saur buya ulah nangtang kana musibah teu meunang nangtang kana musibah teu meunang ngan di mana-mana musibah datang diajar sabar gitu ulah ayeuna nangtang ulah kieu ieu teh ayeuna Gusti sok kadiekeun ayeuna mun teh musibah teh kadiekeun abdi mumpung ayeuna haneut-haneut ya geus ngaji bab sabar teu meunang teu meunang ayeuna mun teh uji coba ayeuna mun teh menantang musibah teu meunang ayeuna ngan di mana-mana eta musibah ayeuna datang tah siapkeun ayeuna mun teh sabarna gitu tah ngaji teh ngarah kitu ngarah ngaji teh jadi teu ayeuna ngeplos teuing ayeuna nya jadi di mana-mana ayeuna mun teu urang dititah sabar ku batur teh ulah ayeuna mun teh ulah urang nyangangang gitu anger urang ayeuna menunduk
orang dititah sabar ku jelema ayeuna anu sahanapeun atau ku jelema anu katingali wibawana ayeuna ke urang. Sok urang ngamu ka budak, mun cek budak malik ayeuna ka urang, sabar atuh Pak. Kumaha kira-kira ke budak dikitukeun? Padahal pan geus ngaji. Mun jujur mah kieu, ai heueuh jang nuhunnya Bapak diingetan gitu. Ai biasana kumaha? Budak ayeuna bau cikur ka kolot. Padahal eta pan eta diparentah sabar teh ku agama lain ku budaknya. Ku Allah diparentah sabar teh, tapi geuning ngebijilat teh mah ti budak mah. Bijilat teh budak atau urang keur nyangangang ayeuna mun teh mah wah ayeuna pamajikan ka salaki atau salaki ka pamajikan. Teulah ayeuna mun teh mah cek salaki teh sabar atuh ibu. Wah sabar ayeuna ieu ge geus leuwih teh sabar. Teu dikairaha sabar teh. Dah tuh ayeuna mun kieu ayeuna mun teu makade bisi ayeuna mun teu mah aya istilahnya eta da sabar-sabar ge da aya batasna atuh eueuh sabar kade ayeuna mun teu bisi eta mah naon ayeuna mun teu bahasa ngabelaan kagorengan saranganna gitu. Sok ayeuna mun teu da sireum oge diticak-cicak teh mangegel tong dipake lain. Ada basing bari basa oge da ai sireum mah ini dicak-cicak lain ngegel da paeh. Cuman ayeuna mah eta bahasa tegasna nya eta daya batas nah ayeuna sabar teh aya batas sabar teh di mana sabar aya batasna ayeuna mun tah mah ayeuna batas sabar mah ayeuna batasna mah paeh gitu ayeuna mun teh teu kudu sabar tah mah paeh geus paeh mah urang mareng oge da teu neraka dek murang-murang oge asal geus paeh gitu ai can paeh mah kudu naon terus ayeuna sabar terus saya sabar tah gitu alhamdulillah urang ayeuna nyaho heula oge teh lah nyaho heula gitu nyaho heula sok tanyakeun ayeuna urang hayang boga pamajikan sabar aya oe hayang boga salaki sabar pada dialajar gitu pada diajar tangkel lamun teu sabar teh pada ngingetan apaan ayeuna kudu sabar lain ulah nyangangang gitu kan teh mohon katanya gitu geus saanggeus gitu mohonnya kan tadi bari tiba bergeg oge da diajar gitu ayo geus ahli nama model para wali ayeuna dikitukeun teh nya lak teh kitu nyata leuleus teh apan manahna gitu pan urang heuras keneh wayahna kudu tiba bergeg gitu anahan kudu ada tiba bergeg heula nahanna aya nu geus pakarna mah da puguh lembut teh manahna sabar Tuhan kudu sabar ya sabar tah eta teh sabar teh lain pagawean leta lain pagawean badan tapi pagawean ati anu leuwih berat daripada nyata pagawean zahir nu tadi teh aya bab wudu mah bab salat hese teh ngajina mikirna gitu ari mah da teu kudu mikir nganaon berat ieu ngalakonana lah ieu hate gitu dah hayang nama gitu panas barangasan emosional babarian kahayang nama kitu nafsu teh ta eta babarian keul barangasan eta babarian ayeuna pusing teh eta ditahan gitu eta sabar ngaranna eta sabar ayeuna mah aya sabar aya dingin gitu jelema tadi kitu kieu teh aya muntah mah eta mah naon beda eta mah nya lah mun bahasa ayeuna mah ngaranna teh mati rasa gitu eta mah jadi jelema mati rasa jadi ari ngaran sabar mah kudu aya naon busuk kudu aya pertahanan ieu teh da hayang nama naon keheul gitu ka hayang mah ngamek hayang mah ditahan tah itu mah lain sabar gitu mah dingin kan sia teh mah aya namun teh mah dikitu dikieu teh aya namun teh cicing we gitu cicingan eta ngaranna teh
atau ayeuna keuleun atau dingin ai sabar mah aya naon da itu mah mau diganjar itu mah mau diganjar tanu diganjar mah naon aya ayeuna nafsu hayang ngadalkeun ka teu panuju eta kek kitu tah kek ta eta diganjar teh kek na eta itu mah naon mati rasa tuh ayeuna orang dingin teh itu mah ganjaran teh mana horeng ganjaran ayeuna teh mana horeng. Jadi istilahnya mah lamun aya namun tema pendek kata mah jadi moal aya aya namun tema ganjaran aya namun tema sabar ti jelema anu teu nyaho sabar gitu marukan sabar teh nyaeta cicing we gitu aya dingin we teu lain ieu nahan nafsu da kahayang mah ieu teh ngedalkeun gitu ditahan gitu tahan ganjar teh eta nu diganjar teh nahan nafsuna nahan nafsuna teh ya geus pan ayeuna mun teh dicaritakeun tuh di luhur oge mujahadatun nafsi teh leuwih ayana tibatan ayeuna mun tamah jihad leuwih tibatan ayeuna mun jihad fisik leuwih daripada ayeuna mun tamah perang senjata perang pedang leuwih berat nate perang fisik pada sebut nate jihad asgor kan itu di anak teh gitu jihad asgor ngaran nate masuk nate ari aya namun teh perang nafsu mah jihad akbar perang gedean perang rongkah mata kusau perang rongkah lamun seg aya namun tama perang fisik loba jelema anu mampu loba jelema anu siap loba jelema aya namun tama anu siap ayeuna mereka medan perang oge loba anu lulus gitu tapi ayeuna ieu perang nafsu mah jarang-jarang mata ayeuna para wali ayana di dinya tah kesuksesan dina merangan nafsu tuluy ya diaji bab nafsuna tuh ya diaji ayeuna mun teh adat-adat kebiasaan nafsu eta teh diaji tuh ya dirampungkeun hiji-hiji nyata kudu make guru anu mursid teh keur ngabebenah eta keur ngalumpuhkeun nafsu eta teh karesep-karesepna teh ta ulama ahli tarekat teh di dinya jadi damelna teh kitu ngurus nafsu matak sensitif gitu perawasanana teh jadi ayeuna mun teh curetat-ceretit kana mana teh jal ayeuna sensitif langsung ka kontrol urang mah da ayeuna mun teh moal ka kontrol dosa-dosa ati urang mah ayeuna mun teh boro-boro dosa ati anu lemes atuh da anu badag oge sifat ujub sifat ayeuna mun takabur sifat riya sifat ayeuna mun teh hasud sifat suudon kadang-kadang teu kakontrol kadang-kadang eta teh sanyana mah ujub tapi urang teh tidak aku ujub gitu saking urang nyata nya badag keneh gitulah henteu lembut gitu henteu lembut perasaanana entah para wali teh aya di dinya kelembutan manahna masyaallah jadi penyakit-penyakit ati teh teras kakontrol wa qauluhu ar-ridha wallahu a'lam bissawab.